Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danggudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebantu di daerah carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna atuh ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Ayeuna mah urang caturkeun isukna. Kira-kira wanci haneut moyan si Jalaksoma jeung Ki Bajua teh geus naringgalkeun Cimacan keur laleumpang we ngajugdug ka Cirangkara. Kira-kira wanci lingsir duanana teh kakaratepi. Malahan mah kiwari teh geus aya di sisieun lemur. Reg atuh ngarandeg Ki Bajula teh ngeureunkeun lengkahna. Urang reureuh euy Soma. Nuuskeun kesang. Jeung ngumpulkeun tanaga cikan dawek hayang udud euy. Mangga Ki. Nyalah urang reureuh heula we ayeuna mah. Tenang puguh ge urang aso. Ayeuna mah urang teh geus tepi ieu. Kari asup ka jero lembur. Kituna teh bari song atuh ngasongkeun bako jeung daun kawung. Gap ditampanan laju bako teh dilinting we ku Ki Bajul teh. Terila Ki Bajul geus ngalepus udud nikmatna keur. Jikan ka itu Soma. Dawek ge hayang nginum euy. Ieu ti koro manik garing. Ka itu ngaladawagan euy. Mangga Ki. Ke dagoan lah. Da moal lila. Kabeneran di pali ditu teh aya tangkalna. Bener we teu jauh ti dinya teh aya tangkal kalapa. Teu talangke si Soma teh laju ngoloyong ngadeuketan eta tangkal kalapa. Geus aya di handapeun eta tangkal kalapa. Laju we atuh tatanggahan. Di luhur tangkal teh tetela aya nu keur naek keur ngalakalapa. Saurang budak lalaki atuh kabeneran cenah. Si Soma teh henteu kudu hese capek. Alah kabeneran euy. Aya urang lembur nu keur ngalakalapa. Sia nu keur naek. Ieu dawek si Jalaksoma ieu. Ganjang. Pangalakeun dawegan heula. Eta budak lalaki nu keur aya di luhur tangkal kalapa teh atuh maneh curingak. Laju tungkul nempo ka handap gebeg reuwas. Lantaran bener nu dihandap teh tayalian ti si Jalaksoma. Aduh, aya si Jalaksoma geuning. Cilaka wangkaning aing teh. Keur ayana luhur tangkal kalapa ieu moal bisa lumpat. Ari lain hiber mah ka luhur. Kumaha ari geus kieu ieu? Ceuk eta garanta sate budak lalaki anu ngaran si Uca. Sakedapan mah ukur molohok we jika anu sawan. Ugo ge atuh soak ningali si Jalaksoma teh. Si Jalaksoma basa mireungeun eta budak lalaki teh kalah kapalak molohok. Ugo we atuh mani ambek. Kurang ajar. Torek sia teh euy. Nah sia teh geus bosan hirup. Si Uca teh beuki sieuneun. Katempo awakna mani ngadeg-deg bagating ku soak. Tapi kiwari memaksakeun nembahalan. Sumuhun Kang Somse aya Somse Soma. Kang Soma nah peryogi naon Kang Soma teh? Ay sia balagog. Kapan tadi dewek teh geus cacarita deuleu. Dewek teh hayang dawegan deuleu. Asok. Pangalakeun dawegan ti lumah euy. Susu mohon. Mangga Kang Som.
Kang Soma ke di antos sakedap atuh. Si Uca gula giruwe arek pangalakeun dawagan sok sanajan hatena mah kebek kurasa kakaget heran aneh cenah. Nah cenah eta si Jalakso mah teh datangna ka inya teh kalah kadon ngenta dawagan ngan bae mudah-mudahan wae cenah hanteu boga niat jahat. Teu lila dawagan teh dipurag-purageun. Gep laju ditawakan we ku si Jalakso mah. Bisaan euy sia euy. Sa ngaran sia teh euy? Teteh geuning sia teh jiga kunyuk. Uca, ngaran abdi mah Uca, Kang. Cekap 3. Oh, mangga sia 3 ge cukup. Dasar kunyuk sia teh euy. Si Uca teh hanteu nembalan deui ngan bae manikeun atuh. Ari direken monyet atawa kunyuk mah ngan hanteu nemongkeun ka keuheungna. Si Soma sabada menang dawagan malaju we ngaleos, sabada si Soma ninggalkeun hanapeun tangkal kalapa. Si Uca teh atuh mani ngemplong hatena rada reug-reug. Tetela teh si Soma teh ukur menta dawagan hanteu nyilakakeun atawa nyieun kajahatan ka dirina. Sabada geus ngerasa aman, si Uca teh laju we gura-giru turun celek napak kana lemah. Untung we tah si wawalak teh ukur ngenta dawegan. Henteu nyieun tina kelaku kajahatan ka aing. Tapi enya kudu sagancangna dibejakeun ieu mah ka paolot ka baju hari. Bisi eta si wawalak teh boga maksud jahat ka urang dieu. Bareng bang wae si Uca teh lumpat mani malatang. Rek ngajuk-juk imana baju hari we cenah. Rek bebeja ka pupuhu eta lembur. Teu kacaturekeun di jalan. Si Uca teh geus tepi we ka hareupeun imah. Sup atuh ka pakarangan imah, kasampak panto teh ngemplong. Bereh di jero imah teh rempeg keur ngariung. Baju hari prawira Mang Jahid jeung urang lembur anu sejena. Bah, abah punten bah. Aya buhaya aya bahaya bah. Aya si Soma. Si Jalakso mah datang ka lembur urang bah. Ceuk si Uca ngomongna tarik. Bari jeung kayana teh ji anu ngemukasieun mani haruha hareho bakating ku cabe tari balas lumbat. Naon aya si Jalakso mah? Leres bah, aya si Jalakso mah. Bahaya bah. Bisi bogaan maksud jahat. Nyarek nyieun tindak lagu kajahatan. Kayak ayeuna keneh ka ieu lembur. Nah, si Jalakso mah teh keur ngajuk-juk ka dieu. Oh, asup ka jero lembur, Uca. Sanes, bah. Tadi kapan abi teh keur ngalak-kalapa. Barang keur jongjon we. Muhun di luhur tangkal kalapa. Di handap teh aya nu ngageroan. Ngenta-ngenta kalapa. Barang direret tetela geuningan si Jalakso mah. Ngadon ngenta dawegan bah. Nyaku abi teh dibere we. Geus dibere dawegan mah laju indit. Ngan bae bisi-bisi eta si Jalakso mah teh bakal asup ka ieu lembur. Kitu kutan teh. Tetela geuning jang cenah aya si Jalakso mah. Sumuhun di sisi lembur. Ke. Narek nanahaun. Hade urang teh kedah waspada. Bisi-bisi si Jalakso mah teh bade balitungan sumuhun. Nu utami nama tang tos ngincar-ngincar ujang. Tenang. Ulah salambang. Ulah sieunkeun. Saupami eta si Jalakso mah lebat deui ka ieu lembur mah sakomo. Bade balitungan keun. Ku disim abdi ge tangtos bakal dipayunan bah. Bisa jadi jang. Eta si wawalek teh bakal ngayakeun balitungan. Malihan mah tiasa janten. Parantos mapek balad. Nya mang. Ku kitu na memeh eta si Jalakso mah lebat ka ieu lembur. Saya nama urang papageun we ka itu. Boh bilih eta si Jalakso mah teh disarenganku anak buahna anu sanes sakedik. Tangtu bakal ngebahayakeun kasalamatan urang dieu. Kumajang jadi eta si wawalek teh bakal dipapageun disambeurkeun ka sisi lembur memang asup ka dieu. Nya telepat mang. Hayu. Ayeuna keneh urang ka itu. Nya hade jang mang mah siap.
Enya saya nama memang gitu. Langkung saya urang babakeun wae. Urang hadang, ulah dugika asup ka jero lembur. Prawira teh nangtukeun sikapna. Kudu sakancang we cenah dihadang dipabagkeun kadatangan si Jalaka Soma teh. Inggis mawa balad anu ngabahayakeun kasalamatan urang dinya. Geus kitu mah Prawira teh laju teu pamitan ka Bah Juhari. Malahan mah nanyakeun ka eta si Ucap. Di belah mana cenah caricingna. Ku si Ucap teh laju dijelaskeun lamun papanggih jeung eta si Jalaka Soma teh cenah di sisi lembur belah ti kulon nu aya tangkal kalapa, malahan mah teu jauh aya tangkal caringin. Sabada menang katerangan ti si Ucap ngeunaan lebah-lebahna. Anu bisa jadi eta si Jalaka Soma teh caricingna di eta patempatan. Teu lila atuh laju Prawira teh jeung Mang Jahid naringgalkeun imah Bah Juhari ngajug-jug ka sisi lembur. Hayu Mang, ganjangan urang kudu bisa ngahadang eta komplotan si Jalaka Soma. Bisi kaburu asup ka jero lembur Mang. Anya Mang Kajang. Lah tapi kalah ya. Ieu tur Mang teh meni asarek lok. Sok we ujang ti payun, keun da Mang ge pasti nuturkeun. Mang Jahid manggesan teu bisaeun lumpat gancang. Atuh kalah kanita Prawira we anu lumpat ti heula. Pada saat Prawira teh miheulaan. Basa geus tepi ka sisieun lembur belah ti kulon. Prawira teh manehna merhatikeun we ka sabeudeureun eta tempat. Basa anyog ka sisieun nu aya tangkal caringin. Di kajauhan teh geus katempo. Aya dua urang jalma anu keur dariuk di hanapeun tangkal caringin. Bari keur jongjon we pating kelepus udud di barung ku ngalobrol. Kanu saurang mah eta Prawira teh geus hanteu asing deui. Jelas eta lalaki teh si Jalaka Soma. Tapi nasaha cenah eta lalaki nu saurang deui mah geus aya umuran. Teh telah benar. Si Jalaka Soma geuning. Tapi ukur duaan. Nasaha eta lalaki kolot teh. Nya nilik tina kaayana mah lain jalma biasa. Keun ku aing bakal disampeurkeun. Curelat, Prawira teh laju ngacurelat ngadeuketan nyampeurkeun ka si Jalaka Soma jeung Ki Bajul Ireng. Basa mireungeuh aya nu datang, buku we pikeun si Jalaka Soma mah mani bunga. Teteh lah geuning cenah eta si Prawira teh kaburu nyampeurkeun hanteu kudu hese capek ngajoraga tengah lembur. Hahaha. Bagea Prawira euy. Panggih deui jeung dewek. Pugu ke dewek teh sanyal marek ngajorag ka tengah lembur. Arek neangan sia. Hihihi. Tapi aya ku kabeneran. Sia teh kalah nyampeurkeun. Sarua jeung orai nyampeurkeun baneungeuh. Kulantaran poe ieu bakal jadi poe panungtungan keur sia deuleu. Dewek datang ka dia di barengan ieu ku guru dewek. Nyaeta Ki Bajul Ireng. Teteh lah teh jauh tina sangkaan. Lamun eta lalaki kolot teh lain jalma sambarangan. Da geuningan cenah guruna si Jalaka Soma. Bagea, urang ayeuna dipanggihkeun deui. Ieu sadaya teh teu leupas tina karsa nu makawasa. Mudah-mudahan we atuh Kang Jalaka Soma teh sagancangna balik pikir ngeureunkeun tina laku kajahatanana. Hahaha. Dewek datang ka dieu ge ka banceuk tadi ge. Lain arek serah bongkokan. Lain arek ngeureunkeun tindak laku kajahatan. Tapi arek walitungan. Sia kudu kojor poe ayeuna. Sia mah mampu deuleu. Lamun kudu nyang hareupan guru dewek nyaeta Ki Bajul Ireng. Aya ku keukeuh geuning. Ngagugulukeun hawa nafsu. Mudah-mudah kahayang. Laina sagancangna sadar. Sagancangna eling. Ngeureunkeun tina laku kajahatan. Nah laras, Ki Bajul Ireng teh sumping ka dieu teh saja balitungan pangmaleskeun ka nyeri arek melaan murid anu jelas-jelas salah. Ki Bajul Ireng
sakedapan mah ukur merhatikeun we nu teu seukeut ka Prawira. Sanyana mah eta ke baju loge atuh kudu muji kana wawanen eta si Jajaka teh. Eta budak ngora teh tetela geuning cenah teu ngludeung eueuh kasieun. Ih. Bener. Dewek datang ka dieu teh. Rek modaran sia Prawira. Nu geus kumawani ngahalang-halang kana pagawean murid dewek nyata si Zoma. Keur dewek mah daya salah na deuleu ngabelaan nu jadi murid. Sokomo nandangan wiwirang alaman teterele jajaten demi kendeuleuh. Bukituna ilaing kudu narima akibatna. Poe ieu marupakeun poe panuntungan. Teteh lah geuning. Ki Baju teh aya kusaruana. Melaan murid anu jelas-jelas jahat, jelas-jelas salah. Lamun kitu mah antara guru jeung murid teh sarua jahatna. Lamun Ki Baju gaduh maksad bikin balitungan mulangkeun ka nyeri. Mangga ku kuring tangtos bakal dising hareupan. Wanian maneh teh Prawira teu sangka euy. Sia teh gede kawanen ge. Nah ulang mana sia sabenerna? Kuring di Tutugan Gunung Gede. Di pasantren Darul Hikmah. Kuring muridna Mama Ajengan Mursid. Basa disebutkeun ngaran Mama Ajengan Mursid. Puguh we atuh Ki Bajul ireng teh panonna mani molotot. Kaget to lain dikira teu nyangka. Paihingan atuh cenah. Eta Prawira teh sakitu hebatna bisa ngelehkeun muridna da puguh. Eta Prawira teh muridna Mama Ajengan Mursid. Teu sangka jadi laing teh muridna si Mursidnya. Paingan atuh boga pangabisa anu teu bisa dianggap enteng. Bisa ngarubuhkeun si Soma. Bagea Prawira sanyana di antara dewek jeung si Mursid teh geus asing dulu. Sawatara waktu ka tukang mah dewek jeung si Mursid teh sering diadu dulu. Malahan mah acan kanyahoan saha nu leuwih unggul, saha nu leuwih hebat. Ayeuna dewek dipanggilkeun jeung muridna si Mursid. Ayang jauh. Nah, nepi ka mana pangabisa ilaing teh Prawira. Lamun nya sia muridna si Mursid karabu ketikeun. Kan bae ulah kaget. Sia moal mampu hari kudu ngelehkeun dewek mah deuleu. Sor. Urang mimitian Prawira. Prawira oge sanyana mah mani ngaranjuk kaget. Nah nya cenah ieu Ki Bajul ireng teh wawuheun ka guruna. Bisa jadi cenah musuh buyutan nu jadi guruna. Tapikeun cenah arek dising hareupan. Atuh ari geus kitu mah Prawira ge laju singkil. Sikapna tetap tenang, pinuh ku kawaspadaan lantaran bisa jadi eta Ki Bajul ireng teh nyangking pangarti jeung pangabisa anu pinunjul. Srok Ki Bajul ireng teh maju dua lengkah ka hareup. Baringan saderelat miheulaan muka pananajang. Prawira anu tita tadi geus taki-taki tianggana. Basa mireungeuh musuhna geus narajang, laju manehna ngagajleng ngimbangan eta panarajang. Geduk gas. Kakara oge sagabarakan. Geus diadu bentrokan dua kekuatan ngaliwatan dampareungeunna masing-masing. Jarek dek. Duana nate pating jarek dek we kadorong ka tukang aya kana sababaraha lenggana. Jelas nilik tina tanaga mah. Duana nate meh saimbang. Ngan bae tanaga lapisan eta Ki Bajul ireng teh leuwih unggul salapis ipis batan tanaga jerona Prawira.
pugue atuh pikeun Prawira mah jadi yakin bisa jadi ieu jalma nu ngaran Ki Bajul Ireng teh musuh bebuyutan nu jadi guruna. Hebat oge ieu Ki Bajul Ireng teh. Tenaga jalona luar biasa. Anak itu mah jelas benar. Ieu Ki Bajul Ireng teh musuhna mamajengan. Kunaon euy Prawira? Kalaka ngaulang asok. Urang teruskeun ditarungna. Kada Prawira. Hup. Hiyaut. Heak gajeleng Ki Bajul Ireng teh geus miheulaan di we majuna rajang. Panarajangna leuwih karang batan tadi. Mibana kacepatan gerak anu pohara luar biasana. Prawira atuh laju ngimbangan panarajang musuhna. Cirimna cecerelatan di antara sambaran-sambaran panarajang Ki Bajul Ireng nu ngabahayakeun. Ki Bajul Ireng kudu muji kana kahebatan Prawira teteh lah. Nilik tina kayaan ilmu pangenteng badana mah teteh gening Prawira teh leuwih unggul batan manehanana. Bisa jadi cenah eta Prawira teh geus nyangking sapinuhna ilmu ajengan mursid kulantaran ceuk pangarasa Ki Bajul Ireng mah. Anu nyangking kecepatan gerak sarupa kitu teh iwati mamajengan mursid. Plus. Tacongan tenggelan kepretan Ki Bajul Ireng teh bisa disingkahan. Malahan mah sakali ieu mah Prawira teh malesna rajang. Hiuk. Beurepna anu ngayuk bangbaraan teh ngadiu sarek ngahanca kana careaham Ki Bajul Ireng. Tapi eta Ki Bajul teh geus surti. Hantemikeun atuh lamun nepikeun ka careahamna kabeunangan. Laju miceun beungeutna plos tenggelan Prawira ge nyamos. Ngeusi oge tenggelan ilaing teh euy Prawira. Untung we anu disingharepan teh dewek. Jajak jago jeung jawara biasa mah geus ngajula euy kabeunangan. Asok gerak ketrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Sabada runtuyan panarajangna bisa disinggahan ku Ki Bajul Ireng. Kiwari mah Prawira teh miheulaan anu majuna rajang. Utamakeun kacepatan gerak jeung pangenteng badana. Kalayang hiu. Buat geduk gas. Panarajang Prawira teh geus ditadah di we ku Ki Bajul Ireng. Jarek-jek. Duana pati ngejarek-jek kulantaran dina tenaga lapisan mah jelas. Ki Bajul Ireng teh leuwih unggul salapis ipis ngajadikeun Ki Bajul Ireng miheulaan majuna rajang. Geus bisa mancukeun deui tangtunganana. Cerelat! Dina kayaan Prawira anu masih kene ngajarek-jek kadorong ka tukang. Basa mireungeuh musuhna narajang atuh mani reuwas. Sokomo eta panarajang teh gerakan alian ti cepet. Anu diincerna teh babagean awak anu lemah tangtu we cenah bakal ngabahayakeun lamun seugehan teu bisa dikiwarekeun teh. Tapi Prawira sok sanajan awakna masih acan tetek. Masih kene dina kayaan ngajarek-jek nyobaan nyingkahan panarajang ngutamakeun kacepatan gerakna. Ya jeleng. Plos. Tenggelan jeung tajongan Ki Bajul Ireng teh nyamos we. Malahan mah tenggelan Ki Bajul Ireng teh milepas keuna kana tangkal kai. Jebrod dorok. Tangkal kai teh nepikeun ka rungka datu. Bakating kurongkah-rongkah eta tenggelan Ki Bajul Ireng. Pukuh we atuh Prawira teh mani reuwas kareureunhakeun. Lamun sekeuna kana anggahota badana teh moal teu cilaka. Dinang tu bakal ngalaman tatu anu kacidaparna. Alhamdulillah. Disim abdi masih kena datang tayungan. Tetela, kekuatan Ki Bajul Ireng teh bisa dianggap enteng. Kekuatanana pohara luar biasana. Anak ieu mah aing kudu ngahindar. Ulah nepikeun kabentrokan dua kekuatan. Nya leuwih hade ge ngutamakeun kecepatan gerak jeung pangenteng badan. Gitu cenah cek gerenta sate Prawira teh. Bari laju masang di kuda-kudana. Mancuhkeun di tangtunganana bari masang jurusna. Ki Bajul Ireng oge sanya nama mani colok kaget teteh lagening cenah.
Sok sanajan dina kayaan ngajarek cik, eta prawira teh masih kena bisa ngagiwar nyingkahan panarajangna. Hebat oge cenah ieu muridna si murid si teh. Pugu we atuh pikeun Ki Bajul Ireng mah beuki panasaran hayang nyaho nepikeun ka mana cenah tingkat pangabisana prawira. Euleuh mitra geuning waktosna parantosan kapan. Sakeula urang tuna jajara carita prawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirangan Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.